Pah, Naon sih? aing nyeman duit 50.000 we, Pah. Lah, siapa kebiasaan asal tanggal kolot dan jem duit. Aing mau alila, Pah. Kayak gajian diganti. Ya, tadi nama ieu jeung beli pembalut diinjem ku sia. Nuhun, Pah ya. Heeh. Lamun ayeuna aya nu mere duit deh ka aing 50.000. Aing daek si mencetan. Sudin, teu nempo datangna. Meureun lawang bae. Aing keur bingung, Din. Bingung kunaon? Aing teu kabeuleuk pulsa-pulsa acan, Din. Oh, Lis. Aing ngadenge sia ngomong. Lah, Din, saha jelemana nu daek mere duit 50.000? Lis, jika nama aya anu mere, Lis. Lah, saha jelemana? Sia teu percaya, tungguan bae sia di dieu nya. Geus sia ulah kemana-mana. Ngan inget sia omongan sia. Kudu daek mencetan sia. Bener gitu nyomong si Sudin. Lah, aing mah teu percaya. Nak. Nak. Sia digerokan ku aing cicing bae kosan budak bae sia. Naon Din? Naon din. Lamun aku rokeun sing bedas, ulah lalaunan. Lalaunan aing secerowokan ke sia. Yang aing ke Din. Ngeunah bae sia. Lah sama pelit ka aing. Engke sia am aing buka duit loba dibere sia ku aing. Ieu mah jeung. Ujung naon Din? Ieu mah duit teu dibikeun. Bikin ka saha Din? Ieu duit bikeun nya. Kasih Lilis. Ulah kasih opah. Si opa apa si Lilis? Budak sia mah kasih Lilis. Bingung aing mah si Lilis apa si opa? Sia kunaon sih no? Kos anu budak ieu duit bikeun kasih Lilis. Ulah kasih opah. Heeh atuh. Ulah poho sia eta. Bikeun kasih Lilis. Kayak ku aing tungguan di jalan. Ulah poho nya. Nak. Anak. Nak. Kemana nya si Ono? Rare amat. Ih, itu si Ono, Reng. Camat si mana? Aing arek bikin duit. Bikin duit ka saha? Kasih ya opa.